Salawe mah 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dan teu bisa. Dina hawu aya kacang polong meuli ali ti pasir kirisik itu pakuwuk meuni teu eureun melong ningali abdi mirip Dewi asik cintana ka Nabi Muhammad ibu beuki lila beuki namahan beuki ngurangan kasalaki mah beuki ngurangan akang ge ka pamajikan beuki ngurangan sok tingali ceu da aya nama salaki teh geus teu bogoheun ningali pamajikan teh dipelongkeun weh boro-boro dikekeupan ieu teh cenah pamajikan atawa kunti eta sarwana da si eta oge kitu salaki keur sare teh lain dikekeupan kalah meni pikasieunun tuh da ningali salaki teh jengkerek ti luhur ti handap meni bau nya ceu untuk koneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh tingali bapak-bapak nama kurang vitamin akang teh menila loyo kieu kalau jadi laki-laki harus strong kuat gagah tong kieu tah eta teh salaki ibu anu kieu mah tah leuleus kurang vitamin matak lamun salaki leuleus ibu wayahna sing menang dibere sumanget lain susu naon ari si eta jig-jigana susu ajaran ku teh salaki dibere susu mah moal ngaji kalah ngagenyel we meureun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngajawab salam abdi ridho ikhlas sadar teu kapaksa sok atuh manawi bapak-bapana harirup da bingung kapan disebut hirup da teu nyora urang sakali deui maca salam ku ibu sareng ku bapak bade diwaler bade tarik bade kompak cak sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa didoakeun ibu ngajawab salam barokahna sing tiasa ka Mekah. Teu cukup ku amin da kudu daftar. Meni pararede ceu mah. Amin meni tarik ari daftar encan terus da daftar acan sok gera daftar ece tak kitunya sabab ka Mekah teh ibu perlu dukungan ibu boga duit teh didukung ku salaki moal ini ce Allahumma sholli wa sallim wa barik alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu tong karoret ece ngaosna tong ningalikeun ka bingung siap Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Alim ngacaprak. Wa qala aidon wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al ayat sadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'ami falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwa'i. Al hadis sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Niti wanci nu mustari kersaning Rabbul Izzati nu nyarengan ka urang sadaya dina ieu wengi tiasa kempleriung jalmi-jalmi bingah dina ati sanubari abdi tebih-tebih angkat ti Cineam katelakna ti kampung Neglasari. Seueur nu hadir dina ieu wengi diantawis pameget sinareng is bantuan nyora ibi siap. Aya pameget, aya istri, aya kaum buruh pagawe negeri, para padagang sareng para peta. Utami nusok nyaangan ku ilmu agami kawargi-wargi di dieu hadir seueur para ulama sareng para kiai. Utami ngahaturkeun nuhun ka sahibul hajat ke Bapak Oli sareng Ibu Iis ka abdi mere cai ngalangkungan nu merekna aki-aki meuni 4 rupi. Aya seprit, aya aqua, aya pokari sweat, aya larutan ngan hanjakal teu aya caiko. Yakin sadaya wargi urang Lebak Siung nu angkat ti bumi dina ieu wengi kajabi maksad tujuan bade tolabul il ngabandungan ceramah ti hiji istri. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi sing payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jadi ahli sawargi. Kirang kompak amina. Tadi ece lain ayeuna bingah nu taya hinggana abdi di payunan ku ibu sinareng bapak bahkan diukna ge meuni rupa-rupa. Tuh geuninganan geus dirobah ku si eta. Aya nu nangkep tuur, aya nu nyanghunyar, aya nu emok, bahkan jalmi nu salik dina ieu tempat, aya nu bari sila. Nu hadirna rupa-rupa aya ibu-ibu jeung bapak. Aya para pamudi sareng para pemu. Utami dina waktos ayeuna regreg dina mana sadayana aya para kiai sareng para ula. Utamina karunya bisi nyerieun hatena teu kasebut ngaran jeung statusna, yakin dina peuting ayeuna nu hadir teh aya duda jeung ran. Aya rana, aya duda nu mana. Tujuan yakin sarua urang angkat ti bumina maksad dina manahna bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu. Ku jalan ibadah nu samampuhna utamina alhamdulillah abdi tos capek jauh ti Brebes datang ka dieu tapi Bapak hajat tos masihan larutan penyegar cap kaki. Atuh teu nyambung ti lu mah Pak. Kapan A manya jadi kana U. Moga-moga urang sadaya sing payus munggu Allah Ta'ala di dunia urang jara di jalema anu bagja bari takwa, moga-moga di akhirat jara di ahli surga. Ya Rabbal Allahumma sholli wa sallim wa barik. Urang ngadoa heula sareng sadayana siap ece Bapak bade nyora moal
sok mun bade tong asa-asa kaluarkeun sorak bapak mun moal nyorak mending maot we sakalinya. Allahumma barik fi rajab wa bana wa baligna wa hasil maqasidana. Semuanya Allahumma fi rajab wa bana wa baligna wa hasil maqasidana. Lanjut salatullah salamullah Rasulillah salatullah mullah ala yasin habibillah. Tarikan tawasalna wabil hadi wa kulli mujahidin lillah bi akhlil bad ria Allah. Uih deui Allahumma barik lana fi jaba wa bana wa baligna wa hasil maqasidana. Mugi Gusti ngabaro dina Rajab semuanya. Mugi Gusti ngadu gikeun ka abdi kana Ramadan. Sholawat deui salatullah ala Toha Rasulillah ala Yasin. Tong boro-boro di akhirat barokah maca sholawat mah kontan di dunia ge sohor kopi datang. Nah barokah mau sholawat sakali ku Allah bakal dibere 10 rahmat. Tong wakamin dan can macana oge insya Allah. Atur nuhun Pak Olih tunuh cager aya kopi ngan ieu puyeng asli abdi mah puyeng mah tara bisa cager ku kopi. Biasana damang nate ku Yakul biasa nama. Hapunten Pak Olih hapunten ngawartosan sanes nyuhunkeun ngawartosan. Jadi abdi mah puyeng teh damang nate ku Yakul. Sayangi ususmu minum Yakul setiap Ibu Araya. Oh. Ieu sadaya jamaah mugi ku Gusti ijabah sing sarering angkat jarah ka Mekah sareng Madinah. Amin. Bapak hajat sareng ibu hajat mugi-mugi ditambih barokah. Putrana soleh solehah ibadahna istiqomah. Sadayana sholatullah ala Toha sholatullah salamullah ala Yasin habibillah. Tuh Yakul datang. Kudu ulah eureun sholawat eueuh. Oh ibu keur bingung, ubar bingung na gampang baca naon? Sholawat. Tuh geuninganan. Lila pisan si aki teh.
eta deui nu datangna teh eta deui. Mudah-mudahan si aki ieu sing ditampi iman Islamna ya robbal alamin. Oh, nuhun Bapak Said kana mina teh Bapak Abdullah mohon atur nuhun tah ieu puyeng cager angeun peurih biasana angeun peurih mah damangna teh koteh kotak kene antep Pak Oli sina bangkrut tapi asli ce lamun jalmi seueur sodakoh mah matak bangkrut matak ibu entong sok koret tong sok ayeuna mereket jahe sabab berkorban semakin banyak sodako semakin seueur Allah moal matak ngarugikeun moal matak ngurangan milik rezeki bahkan bal yajdad ku Allah bakal ditambah tong waka amin da cuma merena ge henteu Pak Oli nu merena ge eueuh na eueuh amin Allahumma sholli wa sallim wa barik. Oke turutan aja tungtung na wungkulnya siap lamun ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek wae kan bae lah nu penting mah HP na sing aya kuotaan di dieu mah tuh dah abi makel HP ce kuota aya sinyal eueuh anu eueuh sinyal aya kuotana teu aya ngahotspot ka babaturan ngerakeun sok balikan deui siap mohon abah si abah meni teu ngicep-ngicep melong wae bogoh abah ya asli abdi mah da tara biasa tuh ngaji diri ungu aki-aki kieu lamun ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek wae komo bari ngadon tibra bisi dirawu ku kelong lanjut hirup osok loba nyeri hate komo lamun teka bagi bel aya nu tara kabere aya di dieu kuwu aya nu mana pakuwu ya ku na ge mending ora keneh eueuh mesti atuh mun nu mere cai teh eta ari ieu aya panganten ieu teh hah oh putra Pak Oli masyaallah menikah kasep eta bojona sanes teh putra Pak Oli ternyata Pak Oli teh orang kaya dermawan bahagia tapi si nama susah kenapa disebut susah teka beli kopeah acan sekolah keneh kuliah masyaallah berarti sakedap deui atos bade wisudanya mohon kayak jadi S1 S2 hari orang mah S lilin we nya cek abdi geda menang kuliah teh geuning ku MC mah teh disebut nyeri hate tah bapak engke mah lamun manggil abdi teh sing lengkap Nurul Muhibah SH seueur huis mangga bade SAG sarjana alam gaib cek mohon mah jiga Ridho Roma kasepnya cinya oh udah aja ge apal kanu kasep mah tapi da punten ayeuna kasep isukan mah geus kolot bakal juga si abah ge baheula mah kasep ayeuna mah lain kasep kasapnya bah sok matak salaki eueuh beki kolot teh lain beki kasep kala beki kasap sukuna ge jebrag huntu koneng tonggong hidung itu karena dunia teh berputar berubah ibu makan hasem atuh kan baik mah hasem oge da salaki emak sekalipun salaki aja hasem tetap ibu jadi istri mah harus pandai menyenangkan hati suami harupun salaki teh tong jemedud tong baketut tong baeud harupun salaki mah teh harus menjadi wanita yang terbaik ya gitu harupun salaki teh sing daek ngadang danan diri lain ngadangkak jeung nang ngaranjing dangkak deui riweuh. Yo.
ngadangdanan diri ngadengekeun obrolan salaki euceu dangukeun obrolan salaki teh ngadangkak si euceu melawa waas ayeuna ya di dieu ya salaki rek liwat kitu langsung kieu murunnya ih cek salakina teh uy itu ya bakal kakidung Allahumma sholli wa sallim wa barik balikan deui punten pakunya naon keheula lain kitu hirup osok loba nyeri sok bantuan komo lamun teu kabagi BLT nu disalahkeuna Bapak R aya Pak RT nu mana majar maneh goreng ha selanjut dua deui wios kajian lah ngacaprak oge da teu rugi cicing tong nyahoanan teu rugi naon sababna teu rugi da abdi mah engke ku Bapak Oli balik bakal dibarokahan jam reueuh dibayar aku mah Pak Oli we dibayar syukur henteu we piraku da Pak Oli ge jalmi eling ieu eling teu Pak Oli luar biasa Pak Oli kata jemaah Pak Oli itu eling tapi tong waka pede Pak Oli da abdi mah keheula eling henteu na Pak Oli kumaha engke mere gede jeung leutikna mun mere gede berarti Pak Oli teh eling sok atuh bantuan mun mere gede berarti Pak Oli teh eling mun mere leutik berarti henteu teu gede euceu si teteh eta mah kan nu hajat nyebut teu eling eta teh nu nyebut teu eling teh nu edan eta teh si teteh edan abdi balik sieun kabawakeun euceu araya siap dugikeun ka jam 1 dugikeun ka subuh tuh paku bangga boga warga teh manikat semangat ngaji tepikeun ka subuh ge siap tah eta teh ciri ibu-ibuna ahli ngabohong eta teh salawe mah 20 ai salawe teh 20 ai 25 teh salikur cek lima lawe irinya salawe mah 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dan teu bisa gitu teuing da awe zaman ayeuna mah kitu ce diheulakeun teh darangdan tuluy arinit ka imah tatangga di abdi eta mah ngagrup aya 10 urang ce Titin ce Isah ce Imas eta teh ce Kokom ce Odah ce Noneng ce Nunung eta teh ngalabrik eta teh tiap poe Jumaah atawa tiap poe Rebo ka imah ce Titin tuluy dihareupeun imah ce Titin teh kararieu we tah saya berjanji cenah ara remok aya nu kitu di dieu nu sok unyak anyuk ka emok aya mana jelemana sih sing era ku tiung ce sing era ku ini ka pangajian nu kitu teh doraka riba teu meunang moal barokah rumah tangga nah kitu ce sok hayang barokah rumah tangga mah salaki soleh pamajikan soleh ibu ayah ibu ayah buaya dina tiwu apal tiwu teh ce naon ari tiwu teh tiwu we tebu ngan di urang masuk nyebutna tiwu dina tiwu aya kacang polong meuli ali ti pasir kirisik itu paku meuni teu eureun melong kageula aja ulah maka dikeprokan cici jadi we poho deui din moal dina tiwa tuh rek dina hawu we dina hawu aya kacang polong
meuli ali ti pasir kirisik itu pakuwuk meuni teu eureun melong ningali abdi mirip Dewi. Asik. Terima kasih. Doakan Pak Kuwu mudah-mudahan ke masing jadi bupatinya. Kayak geus jadi bupati mudah-mudahan sing jadi gubernur. Saya doakan oleh jamaah orang Lebak Siuk mudah-mudahan nanti satu saat saya menjadi presiden Republik Indonesia. Pokoknya mah jalan kadirek di hotmik kabeh ku abdi. Mun abdi jadi presiden. Pokoknya mah nomeret saya oge tadi Tamang Abdullah abdi jadi presiden mah rek dijadikeun menteri agama. Jurusan pertahlilan. Kamana mang uloh teh geuning eueuh ngaleungit. Kerneangan teh kotak merenya. Nu dipihormat ece urang daregdekeun 5 menit deui. Totos 10:30 langkung saparapat berarti saparapat jam deui jam 11 turun. Abdina capek ece ieu teh. Tos ti Brebes terus ka dieu uyus teu naroskeun oge. Da kedah mah ayeuna teh ibu sanes ka dieu abdi teh. Kedah mah ka Sumedang. Sareng pun anak teh tanu tadi teh pun anak nu nujun abdi teh teh budak pangageungna terus gaduh putra hiji. Jadi lamun tadi urang dieu MC nyebat abdi ti Pangandaran itu salah. Abdi sudah tidak tinggal di Pangandaran lagi. Abdi terus kembali di Kalemur asal ka Pasantren Al Abror di Kampung Neglasari, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Tah nu di Pangandaran mah putra eta nu ageung, kalau teh caket pun anak mace. Matak budak abdi mah jeung Nyi Roro Kidul ge kapiwa alhamdulillah. Itu. Ka dieu dionang ku Bapak Olih kedah nama ka Sumedang. Geuning teu ka Sumedang da eueuh nu ngonang. Gitu. Matak mending keneh ka dieu puguh dionang mah nya cenah. Mun aja tos barang tuang teu acan. Atos tos dalahar. Tak geuning kieu nya di dieu mangajina teh nu penting da daek init ece. Dahar we. Karena dahareun si Abah jeung si Teteh eta mata. Matak ngajina urang singkat padat melekat tong hilap uih nyandak ilmu anu manfaat. Berkat we berkat. Da barudak di dieu mah tadi ge sosolawatan we itu kan itu amprok jeung abdi sallallahu ala Muhammad balikna munang berkat hanya kal geuning saeutik meureunnan di dahar ustad cenah. Hatur nuhun ka pengatur acara penertib wanci MC Master of Ceremony nini aki-aki nyebutna protokol. Tak iya tukang kameramen eta teh jiga nama orang-orang teuing orang mana pasti barogaeun channel YouTube eta teh. Sok toongan we wajah abdi. Tak kitu da sirik abdi mah ku tukang kamera ari wajah batur ditoongan ari wajah manehanana diantepkeun nya cenah. Keune eta ge sarua sing ka surga jeung kamera nanya ce. Da eta teh kikituan teh harayangeun naon atuh duit. Da jelema hirup di alam dunia mah asli deh ujung-ujungna sok rumah tangga tanpa duit sakit. Aya duit gesit. Aya cicis romantis, eueuh cicis anarkis. Salaki loba duit mah dipencetan. Puyeng moesan ditawaran obat. Giliran salaki gering teu eueuh duitan, lain dipencetan, lain ditambahan dipotoan. Disetatuskeun. Salaki kuring muntaber cenah. Salaki kuring keur ngagibrig sakedap deui koid cenah. Urus salaki teh eueuh ulah kala dipotoan. Jangan kita memandang duit sekalipun kita perlu duit. Da ayeuna mah ka mana-mana ge anger kudu boga Bapak Hajat, Pak Ali, kikian saha Pak Oli, kikian teh memerlukan naon. Di mana-mana di dunia ini hanyalah duit yang dicari, kesana sini sibuk sekali, selalu duit yang dicari, bantuan duit. Atuh sing bener nadana. Iya mah abdi kalau pakai takatonggo. Sing kitu tah sing ngareunaheun. Duit. Teu nyambung.
dah abong-abong tukang kasarawah tuh dah. Para pejabat jeung konglomerat ngarurus rakyat butuheun. Oh, bah duitna wungkul bah. Sok bari udud ge teu naon. Tapan udud ge eta teh meunang meuli. Meulina make naon? Duit. Para pendidik pagawe negeri ngarurus budak hayangeun. Para pedagang indit ka pasar ngajual barang butuheun. Para petani indit ka sawah marangul pacul neangan. Belut di sawah mah moal aya duit ece. Matak lamun salaki ka sawah ngadoa ece teh ami salaki balikna menang belut. Nya alus atuh daripada menang orai ece teh. Belut mah bisa diasakan bisa didahar. Kumaha carana lamun salaki hayang menang belut, hayang menang barokah di sawah, ece ulah kalah ulin ka tatangga. Arudunan nyarion sebelah amparkan sajadah sholat duha 2 rakaat. Sabab salaki usaha ibu nu ngadoa doa sang istri bakal diijabah. Bahkan lamun ibu keur ngadoa harumnya surga ternyata jelas ada. Luar biasa awewe bapak. Matak bapak teh sinyaraah ka pamajikan teh. Oh ibu ngadoa bapana keur ka sawah ditingali ku mata batin ya Allah salaki abdi keur ngulang-ulangkeun pacul di sawah batur. Da abdi mah Gusti rumah tangga geus belasan tahun teu boga sawah sakotak-kotak acan. Abdi ayeuna bade ngadua ka Gusti nyeri hate ningali salaki unggal poe init ka sawah. Ece tas ngadua bari ngangkatkeun pandangan kecelak cimata inget ka salaki nu keur ayeuna usaha rek ngabelaan anak pamaji. Allahumma inna duha'uka cek Allahumma in kana rizki bisama'i fa'angzilhu. Ya Allah lamun salaki abdi rezekina di luhur langit keneh turunkeun ya Allah. Kapan salaki ecek keur macul ngadak-ngadak katingang kalapa. Wa in kana fil ardi fahrizu ya Allah. Lamun salaki abdi rezekina di jero taneuh keneh kaluarkeun ya Allah. Biasana nu kaluar belu enon orai jadi belut kapan ecek. Tah eta teh gara-gara doa istri anu solehah salakina soleh. Matak punten neng ieu ka istri-istri anu masih kene ijo lumut ikatan jomblo-jomblo lucu dan imut. Ek milih pisalakian teh jangan melihat ganteng. Da teu butuh ku kasep geus rumah tangga mah nya cenah. Betul Bu? Salaki teh hayang anu jud, kompak, hayang anu tanggung jawab. Milih salaki teh hayang anu gede perhati. Salaki teh hayang anu gede kanyaah. Rawas. Meni calangap bari manyun nyebut gede nu kitu naon eta sih. Ya teteh jang naon atuh salaki gede nu kitu ge ari leuleus teh bisa dipake mah da teu guna. Mending anu gede kanyaah. Cok. Araya. Lanjut. Oh, Bapak ketika kita rumah tangga bersama-sama niatnya tujuannya sama Bapak Oli sareng Ibu saha? Ibu Iis gaduh putra sabariji. 3 aa nu pangageungna. Mohon berarti 3 bersaudara. Kenapa sampai sekarang rumah tangganya selalu bahagia, harmonis, romantis? Karena semuanya soleh-solehah, setia. Cek. Da geus kolot kieu mah tidak ada kata cinta. Ibu bogoh keneh teu ka salaki ayeuna. Tak kitu sok. Oh Kang ulah eleh ku si ieu, akang kudu dendam. Tah eta da pamajikan akang nu ngajawab teh. Akang ka pamajikan bogoh keneh teu ayeuna. Tah kitu. Yeh, si akang ka pamajikan geus teu bogoh, akang ka pamajikan geus teu cinta. Tapi ketika akang da normal ningali nu geulis mah resepnya Kangnya. Resep. Tingali aki-aki pongpetnya ompongnya lepet ge resep aja. Paingan kita tadi teu ngicep-ngicep melongkeun abdi. Ibu, lamun ibu ayeuna aya keneh bogoh ka salaki, bapak aya keneh bogoh ka pamajikan, da moal pa jauh diuk di atuh. Betul. Sok tingali ceun nu keur bobogohan sok paling geuleuh abdi mah. Ngobrol meuni lebay jiga nu nya. Aduh, yang najong. Sia bohong. Aduh, akang gerengal nikah mau boro-boro jeung pamajikan teh aya pasea. Maleman pertama hayang hitut ge meuli diplastikan.
hayang kiih ditahan nya 2 poe ge meuni teu hitut-hitut giliran ayeuna tingali Kang pamajikan da meuni eueuh kasopanan geus eueuh cinta meuni ngahajakeun liwat ka hareupeun salaki pret eta rek diuk ge brot salakina teh melong anyir kenal pot bitu mata ayeuna Bapak Oli sareng Ibu Iis teh seja syukuran alhamdulillah abdi tadina ros Pak Oli ieu teh syukuran naon alhamdulillah diberi umur panjang rumah tangga masih keneh tetap sakinah bahagia geus boga budak 3 dipasihan amanat ku Allah Subhanahu wa taala titipan anak 3 bersaudara menang ayeuna ngalahirkeun Ceu Iis anu ngalahirkeun Ceu Iis anu ngadamelna Bapak Oli Ceu Ceu da lalaki mah moal aya nu bisa ngalahirkeun matak bapak jangan sok jangan sombong jangan balaga ka pamajikan bapak ternyata kuat kene istri bapak daripada bapak oh ieu mah sok nulak cangkeng ka pamajikan teh teu apal 4 kelebihan di pamajikan nu teu bisa dipigawe ku bapak hiji men oh sok salaki cek men tara men ceret paling ge 2 nu teu mampu dipigawe ku lalaki jeung moal bisa hamil pernah salaki aja hamil so paku morakeneh tak komo si Aki nu tadi merecai Mang Abdullah tetep Mang Abdullah sekalipun gagah-gagah na lalaki kuat lalaki dibandingkan jeung wanita kalah eleh ece kuat keneh awewe bisa hamil sanajan awak na leutik begang garing ipis hideung hirup deui sok bapak ayeuna awak jangkung gede awak buadag leungeun ditato ken sakatuhu sina hamil tong 8 bulan lila teuing saminggu da moal mampu tapi awewe sanajan awakna leutik tong boro-boro saminggu 8 bulan mampu hamil betul Bu matak sing nyaraah ka awewe tepuk tangan untuk awewe aduh sok urang daremo ce ami salaki teh hararideng darek usaha tong ngarusup we geuluh sok aya di dia ngusuk-ngusuk wae aya mikir Kang ye da pamajikan teh tuh hade di paraban ku jujur atuh Ibu ieu mah teu nguseup udud teu udud ngopi teu ngopi sare teu sare gapleh salaki kitu mah mending paeh we cok paeh kedulna maksud teh ibu capek henteu jadi awewe sok sing tarik capek henteu tah tingali ayeuna Ibu Iis kapungkur nuju aralit keneh aa neng nu 3 putra bahkan ayeuna ibu pun sama akan merasakan bagaimana capekna nu jadi parempu nu jadi pamajik ti mimiti brai bentak tepikeun kareupeurem teh digawe teh teu eureun Pak beurang nyamel ti peuting tuh geuningan sok atuh sing tarik geura tong sok ditahan rek nyorat teh eueuh bisi stroke bekaskeun berang nutu ti peuting oh komo geura mun malam Jumaah ceuk da urang teh boro-boro nu ngora nu kolot oge ari malam Jumaah mah sakali malam Jumaah mah da barokah ibadah kaulaan salaki teh ceuk sok ngaulaan salaki malam Jumaah mah pahalana ge akur jeung ngabunuh Yahudi 70 ka Israel mah jauh eueuh neangan Yahudi dipaehan mending uang malam Jumaah we paehan salaki sok eta teh sing ngarti eta teh mun salaki babatukan eta teh aya kahayang eta teh ieu mah salaki dedekem kalah diamok ganeng jeung har aing mama kalah ganeng ieu cenah keur nyang hareupan kompor di dapur keur ngagoreng bala-bala naon hesen eueuh bekel komporna ka kamar daripada salaki babatukan taros aya naon Pak geuning dedehem wae ti tadi ka dieu urang maehan Yahudi pamajikan kalah hulang-hulang di mana Yahudi na repeh eta dina jero calana mama jam 8 geus meunang 70 mayan Yahudi eta jam 12 nyaring deui salakina bapak wayah kieu tara-tara nyaring teu da keheul cenah ka Yahudi paehan deui akhirna mah ti jam 12 tepikeun ka jam 4 teh hayang we mayan Yahudi dijumlahkeun teh meunang 8.000 ari salat subuh kabeurangan atuh kanyahuan ku hayam cek hayam teh betongot terojol teh entog cek entog teh raos cek akang
tidak mampu hamil Kang moal bisa hamil Pak. Tilu nu teu bisa dipigawe ku lalaki ngalahir. Cek Kang, hey tukang son. Letikan deui ewan. Resep ningali tukang salon teh. Letik juga kurang nyusu. Cek, tages gitu geus. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tilu ibu ngalahirkeun punten Bapak. Sekalipun Bapak nungguan pamajikan nu kerek ngajuru, da tetep Bapak mah moal bisa ngaheujeun. Ngaheujeun gak bisa tapi keluar moal matak budak koneng nu aya. So kapan urek ngalahirkeun mah cek bidan teh, "Ibu, cenah tarik napas." Nyamuhun da tarik tamang mah Agustusan. Oh, cenah ayeuna naik kana ranyang, nyamuhun da kana kenteng mah luhur teuing. Ngaheujeun. Ibu pernah kitu henteu? Pernah. Terus cenah ngaheujeun. Eta budak geus katingali rambutna, pedah rambut inungna keneh eta teh. Ya Allah, Bapak dari mulai hamil, dari mulai ece ngandung budak, patuangan ibu beki ngalitan, beki ngageungan. Sing tarik beki ngagedean, beki ngaletikan. Beki ngageungan, osok eta ece hamil ibu patuangan nuju ageung, bisi ibu rek nyeuseuh atawa ece rek ka pasar, osok dipihapekeun ka salaki heula. Tuh Kang tingali. Akang mah mangul semen, mangul pare, mangul beban anu berat, geus bisa ayeuna geus cangkel mah tak sok diturunkeun diencakeun. Akang bisa istirahat heula, tapi tingali pamajikan Bapak 9 bulan tidak bisa istirahat, tetep janin anak dikakandung dibawa ka sawah, dibawa ka kebun, dibawa ka madrasah ge. Ka mana-mana dicacaknak. Rek sare ge menikat hararese ece teh nang kubaan kalah jiga odong-odong juju lautan. Da beuteung kana kasur antel talang jeung suku mangang Kang matak ungklek dibawa nyangigir sieun bahe dibawa nangkub sieun bitu kata jong weh suku ku salaki da muter jiga gangsing pamajikan teh. Ece 3 anak ibu syukuran ka Allah anu hiji tos kuliah nu 2 deui duka sabaraha taun di Suarai AA aya nu SD tuh aja 3 ibu tos gaduh putra punten dalam rumah tangga beki namahan kariweuh atawa ngurangan kariweuh. Namahan kacape ngurangan kacape. Tidak tahu ibu waktu istirahat peuting kitu beurang kitu komo ayeuna anak rewel mah ibu teu ti brasare saha nu nyusuan budak awewe ieu nen budak geus reda bapana ge kalah ka rungsing milu gogoakan. Teu kabayang orok jabrig tengah puting gogowakan. Kabayang Mang Olih tengah puting. Saha Mang Abdullah. Wah. Cek pamajikan teh ganeng tong gogowakan sok eta sabelah deui kop nganggur parasmanan jeung budak kadinya. Kenapa ibu sinareng bapak rumah tangga bisa bahagia pada waktu ayeuna tah geuning susu. Akopela jamaah Abdullah. Coba aya rametukan datara dituruban jadi we rametukan aja. Tah upami susu kieu asli dileueut teh kedah nuju haneut keneh. Bisi kaburu hasem basi dileueut teh bikeun ka Mang Abdullah da bakal mencret. Mata kecil lamun teu gaduh artos masalah kitu tong dibere susu nu kieu. Eta we nu aya mangpaatkeun. Moal bahe nu kitu mah. Dijamin berlaku untuk semua umur, Pak. Budak nyot, aki-aki ngaginyel. Kemasan elastis tidak mudah tumpah tinggal nyot. Tutup berwarna hitam dijamin mual karatan. Jeung mual aya tanggal kedaluarsaan. Nu kieu mah tah geuning ceu aya tanggalna kedaluarsana teh bulan sabaraha tahun 2024. Tapi tingali susu pamajikan akang aya tanggal kedaluarsaan. Ok singkapkeun ece dina hanapeun kutang bisi aya. Menang salaki nyeun ku sepidol. Henteu matak mangpaatkeun ajak si bapak teh lah cenah malam Jumaah ge sok rajeun dikeureueuh teu nafsu acan. Da geuning ayeuna mah cenah ditoel ge toyag-oyag. Beda jeung baheula. Ayeuna mah dibawa nang karak kalah jiga ceplok nog nampuyak. Dibawa ngarengkol kalah keplok dikenyot kalah nyelapna huntu. Keun be atuh bapak hitung-hitung ngadahar baso urat we. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu
Bapak oleh anu syukurana, Ibu Is anu syukurana. Ibu ayeuna ka dieu ngaregrogan ngabingakeun ka Bapak oleh. Punten abdi bade naros heula. Ibu ikhlas henteu ka dieu? Ridho diburuhan ku Pak oleh. Diburuhan ku Paku. Teu, komo Paku mabatur lain hajatna. Ece ayeuna ku Pak RT dihadiahan. Anu kana mobil, anu kana motor ku Pak oleh di bensinan. Ibu merasa rugi tidak? Teu. Kenapa ibu tidak merasa rugi padahal ibu teu dipaksa, ibu teu kapaksa? Ternyata ada kekuatan iman yang membajak di dalam dada. Bahkan ada kekuatan yang mendorong ibu bapak bisa init ngaji. Apa? Rasa cinta kajungjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu cinta ke Nabi Muhammad? Tong asa-asa ibu cinta henteu? Ari ibu cinta henteu ka Mang Abdullah? Mang Abdullah musibah. Ieu awewe sakilo beueun nu bogoheun ka Mang Abdullah. Sok aca sakali deui jawab, ibu cinta ka Nabi Muhammad? Ibu cinta ka Pakuwu? Tuh. Tong boro-boro ka Mang Abdullah anu geus kolot. Caca ka Pakuwu pupuh lemur papayung masyarakat eueuh nu bogoheun Pakuwu. Cicing lain masalah ku batur-baturna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai wae ieu tema da Isra Mi'raj. Nu diisrokeun teh Kangjeng Nabi, nu dimirajkeun teh Kangjeng. Berarti urang ka dieu dorongan utami cinta ka Kangjeng Ibu. Ibu ka Kangjeng Nabi Muhammad wawuh henteu? Tah, pernah panggih henteu? Pernah apal henteu? Pernah sasalaman henteu? Cepil ibu pernah nguping suara merdu Kangjeng Nabi henteu? Tapi aneh ajaib jeung nyata kunaon ibu ada cinta karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu. Rasa cinta ada resepnya ieu mah ada juring TV wungkul. Di bawah nyanyi gitu tuluy nyambung sok coba tar unggal poe ieu kikieuan teh sok meungpeung aya nu ngamimitian sok ece baturan rasa cinta pada makhluk tuluykeun sejak lama atau apa cik anu ieu ya atuh anu ieu ya panona alus irung alus. Bener mending kena ngajak edan ditempoti hareup digigir sok tuluykeun ce tong kapalang edan hirup ngan hanjakal kalakuan gunta ganti teu sirikna. Bener tuluykeun Kang ulah elek ku sieu Kang sok nahaku naon nu geulis loba. Nahaku naon nu bangor loba sigana mah ngarasa asa aing bisa payu atung-tungna kulit gelir koneng cangkang huntuna bodas tipung abiwir berem-berem panon coklat geus areling keur ngaji ce. Ibu rasa cinta ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sungguh aneh ajaib tapi nyata. Betul? Wajar ibu nikah jeung salaki, wajar bapak nikah jeung bojo. Ibu pasti ditikah ku salaki, akang ngawin pamajikan. Ada dasar cinta, tapi cinta eta ka harti. Da akang jeung ece pernah wawuh heul, pernah papangi heul, pernah kenalan heul. Ari jeung Kangjeng Nabi tidak pernah ketemu, tapi ada rasa rindu. Tidak pernah berjumpa, tapi ada rasa cinta. Karena apa? Karena adanya ibu bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan kita semua. Allah menciptakan dunia ini luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi cinta naka Nabi Muhammad ibu beki lila beki namahan beki ngurangan. Kasalaki mah beki ngurangan. Akang ge ka pamajikan beki ngurangan. Sok tinggal ieu.
Da aya nama salaki teh geus teu bogoh ningali pamajikan teh dipelongkeun weh boro-boro dikekeupan. Ieu teh cenah pamajikan atawa kunti. Eta sarwana da saya eta oge kitu. Salaki keur sare teh lain dikekeupan kalah meni pikasieun tuh da ningali salaki teh jengkerek ti luhur ti handap meni bau nya ce. Untuk koneng. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Rasa cinta semakin membara, rasa rindu semakin menggebu sampai ibu datang ti imah ka dieu tidak ada paksaan, teu dipaksa, maksakeun kuladang maksakeun karena timbul dalam hati kekuatan iman dan kekuatan rasa cinta. Makana bapak kahade abah init ngaji mahnya da dunia mah tempat diuji, tempat dicoba. Adunya mahalun lil balwa, tempat ujian, tempat cobaan, tempat rintangan, lain tempat bahagia, lain tempat sesenangan. Matak sing karuat iman komo keur lalaki init ngaji awas bapak sok papangi jeung ranjau kehidupan lain rana. Nah saya eta mah jika rana. Atukeun bae bapak rana ge nu penting ngeroyoh ngaji, ngeroyoh ibadah, di mana aya rana ngeunah. Pugu matak jadi rana ge bau, ce. Atuh si teteh eta mah rana teh ngeunah cenah. Ce, nu kumaha ari rana nu ngeunah. Yuh, da ari rana teh berbagai macam merek, ce. Pan aya nu merek Toshiba, Toshideung bau deui. Di abdi mah aya rana nu merek Kijang Panter, kaki panjang pantat muter. Aya deui nu merek KTP kolot tapi pulen. Aya deui nu merek Hitachi hitam tapi cihuy. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nabi Muhammad tos teu aya ibu, Nabi Muhammad tos wafat, Nabi Muhammad tos meninggal dunia. Naon nu diwariskeun ku Kangjeng Nabi? Tah di dieu hadir, tah di dieu aya. Tolong cintailah pewaris Nabi. Siapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama teh pewaris Nabi. Di dieu aya kiai. Jawab aya ustad, aya ajengan, aya barudak. Saha nu sok ngawuruk barudak teh? Ajengan. Saha nu sok mapatahan budak maca Al-Qur'an teh? Kiai, ustad, da lain Pak RT. Makana abdi mah lamun maot Pak RT mah asa teu kaleungitan. Tapi lamun maot kiai keung alam dunia kang keung lebak siuh ibu jeung bapak masih bodoh dalam ilmu agama teu bisa nanyakeun ka saha kiai tos wafat meninggal dunia da yakin ce urang rek kumaha ditarima ibadah ngaragap diri urang masih keneh bodoh kiai tos daya. Alangkah senangnya, alangkah bahagianya ulama ajengan araya sing paranyang umur doakeun ku sadayana. So RT mah maot kiai bisa jadi RT. Tapi kiai maut RT mau bisa jadi kiai. Jadi lamun bisa nawar mah nu maut teh mending Pak RT we heula. Atawa Mang Abdullah heula. Cek. Ari coba pada maut moal. Sok atuh ayeuna. Sok ayeuna mangga tah si abah oge komo geus make baju bodas mah gampang bah. Tinggal ngurebkeun. Aduh, ibu, budak bisa maca Al-Quran, budak bisa rarakatan sholat karena ada kiai. Makanya ibu bangga lamun bisa ngaji Quran, budak ulah sok waka dihadiahan budak tuh kiai nu dihadiahan mah. Komo ayeuna rek bulan lebaran tah sok tong karoret pangmeulikeun sarung BHS atuh. Kiai teh tong diantep nasibna teh hayu we make sarung teh urut tinu maot deui. Watir kiai teh dipake ngaimaman teh kalah ngajung jurigan. Matak di Pangandaran mah ece dipun anak di ditu ayeuna teh seueur kiai jujur ece. Naon aya si ece ka kiai nyebut jurig. Astagfirullahaladzim. Kapan kiai teh pewaris Nabi geuning disebut jurig? Tak ieu teh ibu-ibu edan eta teh. Abdi mah power paku ieu jemaah paku teh aredan kieu. Tak kiai nyebut jurig. Abdi mah sieun balik jadi ka bawa GR ece. Naon ari ece ka abdi nyebut gelo. Punten paku tuh itu tuh make baju hideung tuh. Ka abdi nyebut gelo meuni tarik. Pokona nyebut gelo mah eta teh kudu cekelan. Tong dicekek maot. Cekelan cenah ngaos ece. Saha atuh jang pewaris Nabi ece. Mudah-mudahan keluarga Bapak oleh putrana engke satu saat sing jadi kiai. Tong waka amin ece teh pasantrenkeun heula budak ece. Da moal matak jadi ulama, moal matak jadi kiai lamun budak ibu tadi pasantrenkeun. Aya di Lebak Siu pasantren.
aya budak ibu nu di pasantren sae aya putra ibu nu masih di SD ayeuna ajung teh ang sina balik da geus peuting ayeuna teh manya cari cing we di SD oh ya kieu tak kieu jemaah edan cek abdi ge ieu da warga Pakuma kudu loba di rukiah ieu teh budak sakola kene atuh aya kieu cenah teh cek sok pasantrenkeun putra ibu dan umatak ngocor manfaat masalah tepikeun ka akhirat dicontohan ya ku Bapak Oli sedekah jariah ilmu manfaat gaduh putra anu sok ibu teh tong karoret aya nu sedekah ieu mah kalah mun didengdolekan lah cenah barang berege rajeun teh hayang kalem ku batur ulah kitu daripada euceu teu mere. Oh, ari kanu niat hade teh meni sok di dongdolek kana kagorengan batur teh euceu ulah berani ingin tahu sok hoyong apal mah kana kasalahan pribadi ari kasalahan batur nu leutik di gede-gede nu eueuh di teangan nu nyumput di cokelan sementara kasorangan mah ibu tong boro-boro kagorengan ditobatan di rumah sakeun ge hanteu sok aya nu kitu matak sok aya paribahasa siram leutik jauh ka ciri ari gajah depak dina bibir mata sorangan bari badag henteu teu mungkin piraku teu kaciri magajah depak na bibir mata ari coodah sok ka mana karep we ngajawab teh ibu satu sedekah jariah ieu euceu tingali paku tingali Pak Oli tingali nu baleunghar nu teu sararombong boga duit disedekahkeun euceu mah boga kongkorong hayu we diamaikeun keluar baju geuleuh boga ali hayu we gagaro piapi ararateul da aya geulang 3 siki maot mah moal dicanak ceuk matak abdi mah tepikeun ka ayeuna teu boga kongkorong teu abdi mah geulang ge ieu pamere ti inung baheula kenang-kenangan da cek mama teh cenah ulah dijualnya kenang-kenangan meunang abdi mah teu boga ceuk tadi ge salaki nelepon rek ngaos ka mana cenah mamah ka ditu ka Lebak Siuh Pak Oli bos boga elep cek teh wah cenah pasti mamah teh dibere 10 juta beuting leuwih cek teh naon CTA teh meuni nanya kitu ka mamah teh meuni kata hayeuh we tata lepek lain kitu cenah isuk beurikeun cenah nya kana geulang teu hayang sok ceuk tingali ceramah teh meuni ngesang kieu abdi ladang ti dieu tuluy dipake meuli geulang leuheung lamun panjang umur saya teh kakarek 3 poe boga geulang anyar ladang ngaji ti Mang Oli geletuk abdi modar salaki nu atoh mangi geulang anyar tuluy kawin deui mas kawinna geulang urang ladang ti Pak Oli teu hayang teu hayang ceuk jaman nu dikawin teh awewena wawuh bala nu dina grup WA moang pertemanan yang menyakitkan sia ceuk ulah kitu ulah kabobodo ceuk ulah beunang karayu sok sedekahkeun salaki ge ngamek geuning cenah meuni mung meuli geulang tuh tingali pasantren tamatkeunun urang mah tara minta ka batur komo proposal ladang ngaji urang diterapkeun kakarek ngartieun salaki teh mata euceu lamun di badamian ku salaki hayang nyeun imah 2 tingkat tong hayang bisi euceu maot ti heula engke salaki atoh boga pamajikan bulan madu di imah anyar nu meunang capek euceu ulah jaban nu dikawin ku salaki teh masuk nyamper senam ka euceu ulah benang kabobodo mending sing loba sedekah jari sing boga ilmu anu manfaat matak budak teh euceu isukan bakal ngaduakeun tapi lamun budakna soleh hoyong soleh pasantrenkeun ieu mah kanu masantren ge meuni moyok boro-boro budak di pasantrenkeun kanu ka pasantren ge meuni kata hayu we ngadongdolekan naon cenah jang di jika pasantren teh kalah budug atukeun be euceu da abdi ge bisa ge teh ladang budug kitu da budug-budug ge barorok euceu di mana budug barokah lain sok ngacaprak budug barokah tuh budug barokah di mana borok ateul euceu sok atuh euceu mah lamun arateul teh tong diubaran da barokah eta teh lain baku jemaah baku mah kieu nya kita kudu arieun pus jiga mah euceu teh cager henteu ieu teh salaki euceu cager henteu oh kagak ai barokah budug keun beda ayeuna mah sarua ceuk bisi budak euceu di pasantren hek budug entong kalah diogo sok jang alus budug mangke bakal jadi kiai da di mana-mana ge kitu santri mah barudug da ustadna ge bunga ustadna mah lain budug euceu astagfirullahaladzim ari si euceu
Tadi Kak Kiai nyebut jurig, ayeuna ka Ustad nyebut budug, ka Abdi nyebut gelo, tadi ka Pak Oleh nyebut teu eling. Nari ece ieu teh jelema naon nu kieu? Aduh, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nabi Muhammad tos daya ibu tak kiai ulama, al ulama warasatul anbiya, maka man akramal ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah dakhala jannah. Urang lebak siuh nu cinta ka ulama sarojeng cinta ka nabi, nu cinta ka nabi sarojeng cinta ka Allah, nu cinta ka Allah surga jaminan ti Allah. Ulah koret papangijeng ajengan teh taros Kang, damang alhamdulillah boga beas henteu sarua mak gitu boga. Ibu boga budak teu masantren kawinkeun ka santri sok daftar ka para kiai sugana atuh aya santri hiji we kitu pajang budak abdi rek dijieun minantu barokah gaduh minantu santri mah ceu sabab santri mah tara hese sagala bisa santri mah mitoha koret diruqyah ku santri mah pamajikan cerewe ditalkinan diadanan ku santri. Nabi Muhammad naon ibu nu ngawasiatkeun Kangjeng Nabi setelah Nabi Muhammad sebelum wafat hiji umat dua as-salat salat Nabi Muhammad di Isra dimirajkeun ku Allah sampai Sidratul Muntaha. Apa tujuannya, apa tugas nu dipasikeun ku Allah nyaeta salat. Ibu tuh salat Isya aya nu acan ibu sok aya hoream kana salat panghoreamna salat naon saruanya 2 salat ditambah 3 salat lo 4 salat tuluikeun 5 salat mak geus lunas kabeh. Dalamun purunna ece kana salat akang moal sombong ku dunia piraku ari ka sawah suku dilengkahkeun jauh meuni mampu nah ari ka masjid salaki ece suku dilengkahkeun bari deukeut ngadak-ngadak lumpuh jeung teu mampu aya nu kitu. Ulah sombong Pak akang digagahkeun ku Allah akang dikuatkeun ku Allah bisa mangul semen sasak ku sorangan kuatna saha eta teh kuatna ti Allah tapi kunaon ari ka masjid ngan ukur ngalengkahkeun suku ngepatkeun pandangan Allahu Akbar ngangkatkeun pandangan 2 nu kenca jeung nu katu macakeun kalimat takbir lohor 4 asar 4 magrib 3 isya 4 subuh 2 masih keneh loba jelema bapak-bapak nu teu kaduga leres hujan cenah ka masjid nage mawa naon atuh leur bere naon ulah kala dikekepan poek sina mekel naon sok salat di berjamaah di masjid masa sabaraha pahalana ceu 27 mapai jalan sok bantuan nyora capek mapai jalan satapak ngajugjug kahiji masjid ibi nah si ibi tengah caprak kapan berjamaah teh di masjid dak kaciri eta teh salakina tara eta teh mapai jalan ngajugjug kahiji masjid teu karasa capena sabab aya pamaksudan Bapak lamun tos aya maksud jeung tujuan yakin moal ngarasa capek sanajan ku pamajikan diwagel saur ibu teh bapak tong ka masjid dah hujan kumaha cek salaki rek mawa payung bapak tong ka masjid melang leur bapak marek mawa iteuk bapak tong ka masjid melang mamah mah poek rek mawa batre kajen angin dor-dor gelap ukur payung nu ngiuhan najan poek bari leur teu paduli kajen teuing salaki nu bager salaki nu hayang barokah rumah tangga teu bisa dihalang-halang niat pamaksudan tujuan geus teu bisa digoda deui geus teu bisa ayeuna dibebenyokeun deui indit ka masjid leueur nyanak iteuk poek makel batre hujan make maksakeun angkat ka alus ibu henteu lamun salaki hujan di payung ka masjid tuh nawe di luar payung mah da salaki teh moal kala salat meureun kieu we sorangan nyenyekel payung di tengah-tengah masjid. Jangan sombong bapak dengan hartamu, jangan sombong ibu dengan pangkat jabatanmu. Semua itu titipan ti Allah. Apa yang akan menyelamatkan kita hanya kalimat la ilaha. Semuanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak Olih boga elap maot nak rek dibawa ku elap moal
sok da mesing paolik moto ge moal daekeun budakna jenazahna dikana elepkeun anger we nyawa naon aja. Ambulan dunia semuanya kita akan tinggalkan. Pak Oli mah teu penasaran geus loba sodaqah jariah tapi ece kumaha lamun teu pernah sodaqah jariah rek naon anu nyaangan di alam barzah geus moal bisa sodaqah deui geus maot mah moal bisa ngaji deui moal bisa ibadah deui. Di alam barzah bukan tempat ibadah tapi tempat turun rahmati Allah nu maha murah. Hei bapak-bapak, hei para pemuda, jangan sombong dengan hartamu. Tong sombong jeung balaga peda boga motor ninja, motor diganengkeun knalpotna apal eta teh can lunas mayarna digas kalah nyiniran kanu bogana setoran angsuran dibawa mengkol di rem kiri dit jelema agul ku hutang sup ibu geus diasupkeun kuno hirup ka alam kubur ibu dikubur sorangan poek henteu tuh apaleun si emak nu make baju ungu apaleun berarti ya geus ngalaman dikubur da ieu mustami di antawisna ririwa teh nu ieu wilujeng wengi ka ririwa aprapaleun geuning nu dihareup mah eta poek berarti geus ngalaman dikubur ayeuna teh keur hirup nu kadua kalina engke mangga uih deui ka alam masing-masingnya ceu jeung nu teh makam ka makam deui da teu apal abdi mah asli teu apal poek jeung henteu ceu dan nu moekan mah ternyata dosa urang nu nyaangan amal makanya sebelum datang ajal ibu persiapkan dulu amal naon nu rek dibawa maut lain dunia lain harta lain intan emas dan permata nu bade dibawa maut ku urang eueuh deui iwati amal urang lain amal soleh dan nu mautna oge urang tuh da si emak mah mawa nu soleh engke soleh maut mawa nu saha matak mama moal bisa ngajawab pertanyaan malaikat dan nu dibawana amalna lain amal nu emak tapi amal nu soleh. Cek malaikat man rabuka cek emak kamu nanya wah kalapa saya jeung malaikat makana kahade ece la ilaha sahadat sing kuat makrifat sing akurat kalimat sahadat sok dibaca asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ingat kita orang Islam duduk di kampung Lebak Siuh, Kabupaten Tasikmalaya, negara Republik Indonesia. Ibu jeung bapak wayahna emak sing bisa ngajaga 17 rakaat lain Agustus. Da si itu mah Agustus atuh. Naon rek upacara we tiap poe ece teh. 17 rakaat. Eling muslim. Tah, sok aya nu kitu di masjid. Aya sok bah bari udud. Abdi meningali si abah nu keur udud meuni kabita. Sanesna naon Pak Oli da kiai ge sok arudud atuh. Kalebat suami abdi sok ngarokok ngan ari kiai mah bogaeun dalil jeung hadis teu. Inna min sa'adati rajul sebagian kebahagiaan laki-laki adalah ida calakal kursi di mana calik dina kursi pasorol kopial aswada sor kopi hidung wal ududa jeung udud itu li annahuma sanya ududna para kiai mah ece la jaroma lain udud jarum wala bako jeung lain udud bako gitu naon ududna walakin al magnuma tah kiai cicing ye hadis doib udud kiai mah magnum kunaon ulah jarum jeung bako li annahuma yarisani matak ngawaris bako jeung jarum mah al batu kana batu wa atlal halki jeung kana atel ti koro. Yuk kade ece tageninganan bahkan di dieu putrana bapak sa Bapak Oli ponakanana nu kalona Cep Rapasya Alfarizki uih di Hitan. Mohon abah aya di Hitan nyeurin teu? Henteu, sok atuh urang dikeureut deui arek. Ye malaur bisi teu boga duit amih loba nu nyecap. Sok pamajikan ece teh didangkakeun di tengah imah tuluy di hidan. Sok pasti setiap anu ngaliwat ece nyiduhan. Ece namina sae pisan ta ece hayang boga budak soleh didiku agama sina cinta ka Allah cinta ka Nabi cinta Al-Qur'an sebelumna bere heula ngaran anu hade ieu namina Rapasa Alfarizki mudah-mudahan membawa rezeki yang berkah. Ieu mangaran budak teh saha mang Jaja ari eta adina Lili ari eta nu adina si Lili Keken geuning meuni Jaja Lili Keken mi babari ngagerowan Jali Ken
darat eta mah tatangga ece tatangga abdi eta ieu nu awewe saha ece ngaran budak meni garayak kitu eta mah cenah nu panggeudina masih Febri da lahirna Februari ari eta nu kadua eta masih Apriliani ari eta nu bulan Maret meri cenah eta mah palebah keur usum Covid geura tatangga mah Udin Kopidin budakna teh aya deui Yati Bansoswati aya nu hiji deui mah Ojak jaga jarak cenah ulah kitu cenah ngaran budak teh mun istri nganggo Siti mun pamaget ngange Abdul namun tidak Asmaul Husna kaitkeun Abdul Manan Abdul Rahman Abdul Rahim Siti Maesaroh kapanasan jadi Siti Moesirah kajeun tuh si Oce ge Siti Maemunah ai keur moe pare mah da Siti Moemunah moe maneh cenah nami anu sae mata abdi ge dinamian Aak Nurul Muhibah nu kadua Haji Beben nu katilu Haji Cecep Aak Beben Cecep jadi trio ABC itu jadi lamun ngageruan teh pun bapak mah jika kana kecap ABC daratang we kabeh heuceu kunaon sababna budak sae nami insyaallah bakal jadi doa maslahat manfaat ke keluargana euceu ditalkinan ku budak geus bisa maca Al-Qur'an keur sakarat engkak-engkakan teu panasaran loba dunia ditinggalkeun bag jadi akhirat da boga budak anu sok tong ngabingungkeun ceuk ka anak teh abdi mah tara dibingungkeun ku inung baheula matak abdi tara ngabingungkeun ka kolot giliran inung ayeuna sok ngabingungkeun ka anak matak anakna sok ngabingungkeun sia teh ngabingungkeun cenah ka inung teu sadar eueuh pernah ngabingungkeun abdi mah kapungkur ku inung teh bari kieu gitu la ilaha illallah la ilaha illallah matak teu bingung jadi anak ayeuna eueuh bah anak saha ieu inung stres nu kitu teh anak teh bingung nya kuring anak saha nya kuring bijil tina liang bedug ceuk budak anak caa ieu mun bisa nemal mamareun ceuk budak teh anak sia sok aya nu kitu ceuk ieu kabatur mah kitu dah ka anak teh la ilaha illallah ieu mah dipolototan bah nya atuh budakna teh geus dewasana teh molototan ka indungna di tapapatahan ngalaban eta teh salah eueuh hek tong sok ngabohong ka anak teh jadi tukang bohong ieu mah ka budak teh anak raja anak ratu anak raja anak ratu puguh bapana ge tukang macul Allahumma sholli wa sallim wa barik bahasa sing sae cek ka putra mah nya manggil jang neng ka mamah sing sae ulah gaul teu puguh ka inung nyebut nyokap ka bapana bokap trojol uwana wakap ibu manggil ka suami yang mesra yang manja sok nyebat naon cek ka salaki bapana atuh di da baheula mah teh teu kitu aa nya lamun disetelkeun nu sae mah sapertos paku papi berarti istrina teh mami papa berarti pamajikanna mama api iya ami abi iya umi ngan sok aya bunda berarti salakina panda pan kumaha setelan atuh teh bu ibu sok dan nabi ge jontohan ya Humairah wahai istriku wahai bidadariku yang wajahnya putih kemerah-merahan pernah ibu disebut kitu ku salaki da atuh mikir salaki ge manya ya Humairah suku jebrag da teu pantes ya Humairah wahai bunga jawer kotoku ya mami mau kemana mami mau ngalat tutut pih teu pantes lah sesuaikan jeung saldo ai paku mah pantes da kasep geulis papa mau kemana mau ngantor mah naik nage Pajero ada ari eueuh mah pajejal-jejal di jero we hayo mami mau kemana mau belanja pi naik nage Honda Jazz ulah juga tatangga abdi meuni keunggeuleung sadesa manggil papap yayang papap mau kemana ngalah jengkol yang teu pantes kalah salam jagat raya yayang mau kemana mau ngaramet pas ibu ieu mending keneh urang mengpang aya umur ibu manfaatkeun di alam dunia hirup sing loba ibadah lakonan amal jariyah ami urang salamet di alam barzah sing loba ngalakonan salat ulah tinggalkeun salat ulah ditinggalkeun salat ami menang rahmat sing seueur mau sholawat ami urang kenging syafaat doakeun Bapak Oli sareng Ibu Iis mudah-mudahan apapun pengorbanan mantena sing jadi tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala.
ibu nu angkat ka dieu bapak nu angkat ka dieu mudah-mudahan sing dihapunten dosa aruih ti dieu mudah-mudahan urang sing karing ilmu anu manfaat cicing jeung akang ulah waka cengkat sabab ieu acara teh acan dipungkas ku doa tu geuning jurig mah geus nyarengkat bujurna teh geus carengkat rek baralik jurig mah da sieuneun ku doa matak lamun ibu balik ti heula sieun ku doa eta teh ngaranna mingat eta teh lain jurig mingat eta teh ibu tos taruang abdi mah teu acan ibu di dieu tuangna sok naon beas sangu hayam oh sangu sanes beas sanes ngan peda sangu nu dituang ku ibu asalna tina piring maknya nyomotan remeh tina beas osok taruang dina piring teu kenging pepeujuh tuang mana kursi tuang mana samak maknya bujur badag kitu nyengcel na luhureun piring ari sangu dibalatakeun na kursi teu pantes eta teh kong korongok ari nu kitu naon tah eta mah sora lain hayam eta mah sora ngan sora abdi Gusti teuing abdi ngacaprak ti tadi disebut hayam ku eta pokona mata grup ieu mah nu aredan wungkul abong nu dihareup mah tuh ririwa wungkul mah da mama ririwa kana taneuh deui baliknya engke cek dasar urang ke ku Allah diciptakeun teh tina naon tina taneuh jadi ulah salah engke ge urang teh bakal balik ka imah engke mah da hirup keneh eceuna ge nya mun cicing teh ieu nu kana taneuh maririwa ece mah da boga imah jaba hirup keneh piraku balik ka rek ngaliang jiga jangkrik tetap kalimah la ilaha illallah muhammadur rasul yuk sadayana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah tahun yang akan datang mudah-mudahan Pak Haji Olih bade syukuran teh silangkung ti kieu ibu turut tanpa oleh syukuran ibu nikmat dibere ti Allah tongku raramean tongku pongdutan meningku pangaosan teu aya riungan anu sae di payunan Allah hiji amaru bi sodakoh lamun aya sodakoh dua amaru bi ma'ruf lamun aya pangaosan tilu aya islahin bainanas lamun aya silaturahmi tujuan sing hade ibtigha amardatillah karena Allah maka insyaallah fasaufa nutihi ajron adima Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda Cipeujuh jalan Cieurik meuli upat di abonan pepeujuh pamioruli ulang upat ka awonan buah kaliki meserna di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing ngalobakeun maca Al-Qur'an aminan sing kompak buah kaliki meserna di parapatan mun Pak Olih ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan kurang tarik terima kasih atas dukungan semuanya hapunten Pak Oli hapunten abdi mah sanes nyuhunkeun ngemutan wungkul sabab abdi upami wangsul ti pangaosan dina mobil tara kosong tina kadaharan komo ti daerah naon ieu teh ti Lebak Siuh ti Bojonggamirnya sanes ieu Culamega tos caket ka Bojonggamir pokokna mah Bojonggambir Culamega abdi mah tos tara aneh deui wangsul tina acara teh biasana dina mobil teh sok aya beas aya hayam aya gula punten Pak Olih eta mah nu biasa cenah Pak Olih teu biasa nya biasakeun ti ayeuna abdi mah nyarioskeun nu atos jadi pengalaman Pak Olih nu teu acan ulah loba pikiran sok we kanu atos nurutan ngahaja abdi ngobrol kitu ami aya persiapan bisi aya hayam nu encan di kardusan bisi aya beas nu encan di karungan sabab jalmi masokkeun aku ka pohoan mata kudu saling elingan hapunten Pak Olih ku abdi ieu teh dileueut bisi milaraan ka para kiai nu aya di dieu da yakin kiai di dieu mah lamun ngawuruk mingguan teh tara dibere Yakul tara dibere larutan matak daripada milaraan ongkoh Yakul teh karesepun anak keresekan wae Pak Olih aduh ibu bade uih moal engke geus tamat doanya mudah-mudahan sadayana ku Allah dikumpulkeun hakikatna syariatna ku Bapak Olih urang Lebak Siuh mudah-mudahan sing babarengan jaga dikumpulkeun ku Allah di surga
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.